Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosina Gita Safitri dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan materi bab pakeman basa dan bab sajak. Pakeman basa. Istilah pakeman basa sok disebut idiom. Asalna tina basa Yunani idios artina khas, mandiri, khusus, pribadi. Pakeman basa nyaeta wangunan basa anu khusus tur mandiri serta harti nu dikandungna teu bisa dihartikeun sajalan terahna nurutkeun harti tata basa. Wanda pakeman basa. Wangun pakeman basa kabagi jadi sababaraha. Di antarana babasan, paribasa, rakitan lantip, kecap kiasan, cacandran, uga, candra sangkala, jeung repok. Babasan. Babasan nyaeta ungkara winangun kecap, kantetan, atawa frasa anu susunanana geus matok tur ngandung harti injeman. Contona hampang birit, babari dititah. Paribasa. Paribasa nyaeta ungkara winangun kalimat atawa klausa anu kekecapan katut susunanana geus matok, maksudna geus puguh. Biasana ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusa. Contoh, adat kakurung ku iga tabe. Cacandran. Cacandran nyaeta panataan tempat anu dibalibirkeun. Contoh, Cianjur katalanjuran hartina kaleulewihi. Uga. Uga nyaeta tujuman anu aya patalina jeung parobahan penting babakuna parobahan kaayaan nagara atawa daerah. Contoh, jagamah barudak sajajalan di tiungan nya bukitna aya kareta api. Sajak. Hartina sajak. Sajak Sunda nyaeta salah sahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu pati kauger ku patokan wangunan. Kulantaran kitu, dina mangsa awal gelarna sok disebut sajak bebas, kungsi oge disebut sanjak. Disebut bebas teh saenyana mah relatif, nyaeta lamun dibandingkeun jeung puisi-puisi saheulanana. Utamana upama dibandingkeun jeung dangding anu kabeungkeut pisan ku patokan guru wilangan jeung guru lagu. Saenyana mah sajak oge mageuhan keneh rupa-rupa konvensi puisi. Upamana lebah diksina jeung rakitan ungkaran. Ari Taufik Faturrahman mah nyindeukeun ieu nu disebut sajak teh nyaeta karangan ugeran anu ngeberehkeun pengalaman batin panyajakna. Unsur-unsur nu kudu diperhatikeun dina maca sajak. 1. Lafal, 2. Intonasi, 3. Ekspresi. Unsur-unsur sajak. A. Adegan lahir. Wangun sajak tipografi, pilihan kecap diksi, citraan imaji, gaya basa figuratif, jeung purwakanti. B. Adegan batin, jejer sense, rasa feeling, wirahmaton, amanat intention. Wanda sajak epik jeung lirik. A. Sajak epik teh sajakna anu sifatna ngalalakonkeun, ngadadarkeun atawa nyaritakeun. B. Sajak lirik beda jeung sajak epik anu ngalalakonkeun, sajak lirik mah henteu ngalalakon. Ciri-ciri sajak. 1. Disusun mangrupa baris jeung bait. 2. Ngandung purwakanti. 3. Kekecapanana pinilih. 4. Ngandung wirahma. 5. Ngandung metafora jeung kentel ku rasa.